Jajan sate di tengah badai lanjut OTW ka teteh santri anu kadua. Tah ieu nuluykeun lalakon anu kamari sanggeus neang teteh santri anu kahiji. Da ari satadina mah eta budak teh moal ngilu, tapi kalah kot berubah pikiran. Mata koyahna we ning ieu mengkol heula ngajemput. Ari pek teh pas maju ka magrib jojoreg we eureun mobil nya aya naon cenah bunit. Tuh macet kot sakitu panjangna besti. Hegreup-reupan magrib ieu teh jauh keneh. Ari satadina hayang nepi jam 7 kitu lantaran eueuh stok konten keur postingan. Hayang kaburu ngedit heula sugan bakal wani gitu babarawakan di imah batur. Singkat cerita ari pek teh aya nu salatri besti. Matak urang eureun heula we ieu teh di warung terdekat. Heg hujan angin ieu teh. Heg kilat deui kot babarasatan. Tah ieu kabeneran we warung terdekatna teh tukang sate. Jeung kabeneran deui aya jeung sanguna cenah. Tuh tempo besti hujan kot siga nu ditamplokeun. Sok engal mah ngadamel sate teh teu kuat ieu perih beteung. Tuh nepikeun ka jadi susukan jalan ge. Tah ieu para personil nu kalaparan teh. Duh kot geus neureuyan ciduh ieu teu kuat hayang geurang ngahuapkeun. Alhamdulillah singkat cerita satena geus asa. Hayu we urang huapkeun. Ning tuh joges nararaek dewe kana mobil. Mararaclog kieu cenanya video teh. Tuluy we ngaraneg heula di dieu. Da bebenyit hayang jajan. Sakitu geus dahar ge anger we kana jajan mah. Singkat cerita ieu geus nepi di tempat tujuan. Lain di tempat teteh santri kadua. Tapi rek istirahat heula di dieu ngarah teu capek teuing. Soalna sok ripuh ari pepet ti lembur mah. Jadi ngarah rada santai jeung seger we deui. Hayu besti urang istirahat heula. Ieu teh nepi sekitar jam 8-an. Kalah peuting rek ngedit teh. Jeung asa moal wani deui babarawakanna ge besti. Heg simpe heg jempling ieu tungtung nama gagal posting we geuningan. Singkat cerita ieu geus nepi kana waktu subuh sekitar jam 5-an ieu berangkat deui ngalanjutkeun perjalanan. Mahaja we besti ini jam sakit yang ngarah seger. Nepina ka ditu bakal isu keneh. Atuh otomatis panggihna bakal leuwih lila. Ning ieu singgal leuleung deui we. Sok arampih deui. Ning tuh si bungsu ge kot cenghar ari mani subuh mah. Bismillahirrohmanirrohim. Dibaturan ku bulan anu moncoro. Mudah-mudahan dipaparin kasalametan. Tuh kot lowong keneh di jalan ge besti. Tah ieu mah pas palebah pasar. Kot geus haneuteun kieu pasar di kota mah wayah kieu teh. Tah ieu suasana pagi hari di pedesaan. Udarana masih kena sejuk pisan. Duh kot geulis deui eta masjid teh. Singkat cerita hayu urang turun heula sarapan. Tah urang sarapan heula bubur besti. Tuh aya bubur aya oge nasi uduk. Urang mungkus nasi uduk we keur teteh santri mah. Soalna can maruka warung deungeuna mah. Hayu besti urang sarapan heula bisi salatri deui. 1 2 3 bersih we tuh. Lanjut deui perjalanan. Alhamdulillah ieu geus nepi di Pondok Putra. Hayu masih kena ngageuleuyeung Pondok Putri mah. Tah singkat cerita ieu geus nepi di area Pondok Putri. Hayu we urang langsung daftar heula. Tah daftarna geus beres. Hayu we karinungguan. Ari pek teh teu kungsi lila ning tah torojol we teteh santri kadua. Ning tuh kalah nanaonan cenah ngajaranteng si Tom and Jerry teh. Alhamdulillah tah panggih we ayeuna mah besti. Sararehat sararoleh sing jadi kebanggaan keluarga. Tah si bocil nanaonan cenanya arek jadi guru matematika meureunan. Melong lamun jengukan kieu teu afdol lamun teu jajan. Tah ieu urang anterkeun heula pesanan juragan baso di Herang. Tah ieu we pesanan para gadis paberem-berem. Geus beres makan baso tuluy we nyuruput anu amis tiis kareueun.